Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Kuasa, nu atos masiehan kasempatan sareng kasehatan, nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Salawat sareng salam mugia dilempahkan ka Nabi Muhammad SAW, teladan umat manusia anu ngajak urang kana jalan kahadian. Ibu bapak pajabat anu dipika hormat, sareng rerencangan anu dipika cinta, para wargi anu dipika hormat ku sim kuring. Tepangkeun Abdi Muhammad Jawa bin Santosa salaku Gubernur Jawa Barat. Dina ieu kasempatan Neda Widi nyanggakeun sawatara kecap dina raraga Sunda Lestari. Tak aya sanes biantara anu bade sim kuring sanggakeun teh temana ngamumulai budaya Sunda. Ngawitan ieu biantara abdi hoyong ngadugikeun hiji sisindiran anu ngandung rasa cinta ka budaya urang. Papatong mabur ka sawah, ngapung luhur sisi leuweung. Budaya Sunda ulah musna, hayu urang jaga jeung karasa sayang. Saderek sadaya anu dipika hormat, budaya Sunda mangrupa warisan luhur ti karuhun urang, anu kudu urang jaga, urang pelihara, jeung urang panjantenkeun. Sapertos anu parantos diajarkeun ku para leluhur, ulah unggal lembur cai, lembur girang, ulah poho ka jati diri. Maksudna, sanajan zaman robah, urang tetep kudu ngajaga adat jeung budaya Sunda anu geus jadi napas kahirupan urang. Ayeuna urang nempo fenomena anu matak hariwang. Basa Sunda beuki poho ku generasi muda. Seni tradisional kawas wayang golek, angklung, atawa tari jaipong beuki jarang dipintonkeun. Malah tata krama Sunda anu sopan jeung lemah lembut kawas somyah hade ka semah aya nu geus luntur. Upami ieu kabar lanjutan, moal lami deui budaya urang bakal punah. Ku kituna kuring ngajak para hadirin sadayana, utamana generasi muda, nu kahiji latihan jeung ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Ulah era isin nganggo basa Indung. Nu kadua, diajar seni budaya Sunda seperti ngadamel kerajinan anyaman, ngalakon tari tradisional, atawa ngamahirkeun alat musik karawitan. Nu katilu atawa nu terakhir ngamumule tata krama Sunda. Contona ngabasakeun kakolot, silih asih silih asuh ka sasama. Gebok pisang ditendeun di panyawungan, daunna hejo buahna ngeunah. Tata krama Sunda ulah dileungitkeun ngan ukur ku urang sorangan dipelihara. Punten bilih aya kecap kuring anu teu luyu jeung hate, mugi Gusti ngajadieun urang sadaya jadi pupuhu anu satia ngajaga budaya Sunda. Urang kudu percaya, ngerakrak lauk ku lauk, ngerakrak budaya ku budi. Artina, budaya moal hirup etika jeung kearifan lokal. Sakitu wae dari abdi, hatur nuhun pisan ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.